Astagfirullahaladzim. Yeay, eta naon? Eta teh naonnya? Jurig teh naon? Yeay, eta naon? Aduh. Mang Nan, eta naon eta naon eta Mang Nan? Tah naon tah, temoro tah kana kanjut tah. Tah, ari Mang Uu mah balik di Bandung hari teh Mang Nan. Turun tina mobil bus aman kira-kira jam 10 peuting. Ori turun teh barang ngareret ka tebeh kidul toh kepuntaseu jalan aya jalma make samping beureum, make kameja koneng, ngagandong leungeun, make sendal lompang teh ugag-igog. Ugag-igog. Barang disidik-sidik sore paromi. Nembalan. Paromi. Mengkol wae cenah ge ka belah kidul, ka jalan desa Jagara ka kidul. Ari mau melempeng ka wetan. Ari balang tepi ka imah di bejaan ku cokonoh pamajikanana teh. Pan paromi teh geus maot cenah ge geus 3 poe. Astagfirullah si horeng anu tadi lompat ugag-igug ngagandong leungeun teh make sarung. Eta teh jurig. Tah aya di baru anu manggih anjing keur udun kumaha? Eta mah wayah subuh eta mah Ciamis. Eta tanggah batur sadesa ngan beda blok gitu. Beda kampung eta mah. Ari kitu aweuna teh ngirunsieuna. Bihabu tengek naur cai tengek nyamuk gitu. Ari teh aya nu mentasieuna tetanggana. Ari dipolongokeun panto. Anjing keur cenah keur si duru bari udun. Diuk dina jodoh. Jodoh. Wah, ilah. Jadi jalma anjing. Nya ari kitu bajuna can dibuka berenya. Nya can ari kitu jalmana teh nya pentasieuna ka teu tuluh jadi. Gogoak berenya. Aya anjing keur udun. Aya anjing keur udun cenah anjing saha nya jadi jodoh cenah. Ngaranna teh si Husnan. Anu ngarupakeun anjingna. Nya. Ya Allah ya Rabb. Mang Husnan. Tah, dongeng Mang Uu deui. Eta mah keur anyar kawin. Turun tina bus aman bae di Bandung. Jam 10-an. Lumpang atuh terus turun tina mobil teh ka imah mertua. Ari pake eta mertuana nu almarhum teh keur nangtung we ningalikeun. Dina juru imah. Emang Adi, Mama, nambe dongkap di Bandung. Anu keur ningalikeun dengan koloyong we. Sekitar 3 lengkah mah ngangkang eta teh aya kana 5 cm lah. 3 lengkah langsung ngaleungit. Aduh, ieu mah anu ge. Hayeuna mah na ge geus maot teh ieu mah, Bang Nan. Ieu jurig nu paeh. Itunya kuring erek kulin. Ya Allah. Awewe ari awewe dorang atas aya nu maot. Putingna urang ulin ka awewe. Nya. Karangdanya terus ari teh pas aya eta nu maot teh keur nyarande wae. Nah, pocong. Itu pocong. Bodas. Iya bodas. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Ente lupa ditinggalikeun teh wabi nya ngoloyong teh ngambang. Ya Allah ya Rabbi. Kukuntungan. Kawas engkang-engkangna cai teh ya. Gitu. Lempang kan? Iya. Jadi ngalayang. Lempang wae ngoloyong gitu. Uguk egang. Iya. Jadi uguk egang lempang nah. Kukuntungan. Kunjungan di ieu keneh itu biasa dibeungkeut keneh ieu teh basirah teh. Ya Allah ya Rabbi. Ari Mang Kardi mah wayah magrib teh hampir magrib keur lempang sorangan. Ningali aya jalma duaan di jembatan Waduk Dharma marke sarung. Dua lempang arancul-anculan. Hei daguan. Ya barang bae lempangna. Anu ge cek mah ari. Ori les leungit. Ari si horeng aya jurig. Anu bunuh diri budak pesantren duaan marake sarung bunuh diri di Waduk Dharma. Jurig na kapagi ku Mang Kardi rek ka pabrik mah. Tuh ieu ngaleungit.
pokoknya mah di pasar mana wae ge model anu kitu mah aya loba loba